tong lele nuni malang. Jadi eta teh salah tu pelepatna kumaha tah ayeuna urang gamarkeun model kieu sok aya jelema nu nyarita nun Gusti abdi ya ngegerakeun kasumerahan ka pangeran nun Gusti hirup abdi maot abdi mung Gusti anu kagungan eta basa teh asa bener eta basa teh asalnya nya ronda kitu abi oge nya sok minum heula sok cai buru tiis sok tuh Taso kopina alus bakuangan ya nun Gusti hirup abdi maot abdi mung Gusti anu kagungan ayeuna bandingkeun kieu dawala ya boga bensin abdi kayu api abdi rokok abdi mung abiasa nu kagungan kaharti henteu bensin abdi nya rokok abdi nya mung salira nu kagungan nya cing abus kana harti henteu ongkoh bensin abdi ongkoh rokok abdi mung salira nu kagungan abus kana akal henteu aku pribadi henteu eta lain nu pribadi teu beda ti kieu nun Gusti hirup abdi maot abdi mung Gusti nu kagungan padahal kalimalikeun nun Gusti abdi hirup nun Gusti abdi maot mung Gusti nu kagungan tah mun kitu mah gerangeuna ngalegeuna pantane Bang sabab hiji basa hiji harti kitu we ngaji man tong nu bangga-bangga nya sumuhunnya hiji kadua anu diteangan ku maneh teh naon Jang pangna tepi ka aral teh gadeg ngagantung maneh teh cingpek soalna disangkeun tadi we abi teh iraha hirup deuk jiga batur kitu hayang senang model batur kurung nangtung siang lempang tampala ka harta bana bru di juru bro di pantau ngalayah di tengah imah mah atuh hayang-hayang cukup abi teh kabeh oge cukup nu di tangan teh anu cukup kumaha hayang rokok kari nyokot hayang dahar kari am hayang baju kari make eta cukup ngaranna naon deui jadi maneh teh hayang senang jiga batur sumuhun pangna aral deuk maehan maneh teh sumuhun katipu cu katipu ku gamar katipu kudunya memang ayeuna teh usum lalajo gamar sagala rupa nya lolobana jelema cilaka teh ku gamar lolobana jelema teh akur jeung dulur teh ku gamar lolobana jelema teh akur jeung baraya teh ku gamar lolobana jelema goreng ka batur teh ku gamar inget sabenerna kieu pikir kudawala hate tiiskeun pikiran tiiskeun lamun narima basa ti kaula beh aya mangpaatna nya sumuh hangat dangekeun kieu sabenerna jelema saralah ceuk pamikir kaula salah kumaha kurang ai salahna teh ngalap senang teh cenah tina dunya mun batur nempo tumpak mobil senang mun batur nempo meuli sawah senang mun batur make baju alus senang mun batur usahana jalan mun cekil hasilna senang nya duna kaya deui kasenangan hirup nu diudag ku abdi mah eta padahal eta ceuk kaula ge gamar pang bobodo
pangbibita padahal senang nusa bener mah lain eta lamun jelema ngarepkeun hayang senang tina dunya eta jelema teh ulah dipandang jelema hirup bangke malulu ya sanasib jeung peda pabalatak di pasar lamun jelema hayang senang tina dunya naon sabab pikir ku maneh cek maneh ngeunah cek maneh untung cek maneh sugih cek maneh lalu gina eta jelema teh usahana ngedukan penghasilan geura tanyakeun ka manehna tanyakeun kumaha jerih payahna manehna dina jero usaha ieu kasakit jelema sok silih tuduh mode dina panayagan cek tukang rebab mas senang keneh tukang goong cek tukang goong senang keneh tukang kenang cek tukang kenang senang keneh tukang bonang cek tukang bonang senang keneh tukang gamang cek tukang gamang senang keneh sinen gaji gede duit lagu boga cek sinen teh senang oge dalang ai cek dalang senang oge nu hees bener mungkas dah sehingga dipisirik panayagan kabeh jelema nuduh karena kesenangan dunya padahal eta teh bangke ari dunya eta sasampayan panggeus dicaritakeun ka dieu oge keuna ku beak pangkat populasan dunya eta sasampayan jadi ieu bangke diganyel ku dunya senang wesna di mana geus beak dunya ngagoler deui aral jadi inget padahal kesenangan hirup menguhi manusia anu tibra hatena anu iman hatena anu takwa kajenting dahar karo uyah dicocolan ku cengek jalujuran ai nikmat mah hatena ingeunah we daharna oge bandingkeun ku maneh tukang ngabedug macul bobolokot ku taneuh dahar jam 8 beurang di anteuran suka bunga ngabeletruk ngegelan jengkol coelkeun kana samel nyiwit pada buleud nikmat kadang-kadang 2 piring leuwih dahar ya jadi bilaca dari gitu bandingkeun jeung turun tina mobil turun tina sedan tuluy asup ka restoran dahar dina meja aya tulang hayam ulut batur remeh pabalatak jadi gangguan kana kanikmatan mana jadi rujit manehna dek dahar ngeunah teh tidak kadar kehalangan ku kitu inget maneh aral dek maehan maneh lantaran kabebenyokeun ku gamar hayang senang hidup di dunya maneh moal pulih ka jati pulang ka asal moal netelakeun asal ti Gusti mulang ka Gusti gelar manusia dirawatan gelarna manusia ka dunya dikeresakeun ku Gusti eueuhna ti dunya dirawatan kuno kagunganana balik maneh bakal kana dunya deui balik kana bumi nyaeta poek balik kana seuneu nyaeta panas balik kana cai nyaeta tiis balik kana angin nyaeta tiris maneh bakal cicing dina tiris dina tiis dina panas jeung dina poek ku kulebekan di dunya tungtungna asupna baju miraga sukma kana kayu kana batu kana bangkong kana cakung kana cicir jeung kana oray jeung sajaman ti eta tetelakeun manusia ngalalakon deui arwahna jelas gitu mata kanta sukanya sadar munggah jelas di rumah inget kudu eling kana diri subuh manian sore manian cing berseka sagala rupa bersihan dianggir mani cing daek moal nu leuwih nyaah ka dirina lintang ti dirina sorangan da batur mah di mana urang semet suka ngan ukur milu bunga semet kadang-kadang nu iman nu teu iman mah sirik nya tuh tukang kendang batu kengekeun maneh nya catrik teh loba murid mah kitu pikir kumaneh cing bener-bener cing nyaah kana diri nya sumuh nuhun atuh mudah-mudahan ti waktos euna mah mun abdi teh pasihan ti jalaneun mah kedah kana naon atuh usaha teh abdi ih ulah nanyakeun ka kami eta maneh kana keahlian teh kana naon sunda abdi teh kedah
digawe di pabrik abdi teh da kedah gaduh ijazah abdi teh ngalamar oge terus ke swastanya terus ka swasta jabitik itu teh gaduh kanggo kieu na dita kangen naon teh gitu kan naon teh dicolok-colok sun kupingan senama meh didamel teh gitu nya dah aya ieu heula sakitu 100.000 nya eta ulah didenge ayeuna geus aya peraturan ti pamarentah nu nyogok jeung nu disogok nu nyuap jeung disuap pakalkeun aku hukuman laporkeun buru-buru kana wajib sia tuh ada aya nu kitu ari ludeung mah untuk make ari ludeung mah buru-buru laporkeun ya bener-bener urang penegak hukum nadek iraha teh balegna dunya atuh pangeusih dunya teh lain zaman nu robah tapi nu ngajamanan keupleuk ya masih kena bersih-bersih ai keupleuk teh saha kabeh ieu teh nu keupleuk nu henteu mah henteu ih sungguh ingat cing kana naon keahlian Suniwati ngabedug macul abi teh eta mangpaatkeun ilmu itu sering ngabodoh rasanya sun abi teh jabi ti ulun kumaula teh sun diange ku pamarentah teh malihan janten tokoh masyarakat abi teh kapan langkung paos dan Pak Gusti ge ku abdi diasuh-asuh nah keun cukup maneh ti dinya nu mawi henteu bohong tukang cincau tempo ngagecek daun ditamperkeun modalna 500 kukurilingan kasaban lembur kukurilingan kasaban imah caw ya cina 500 jadi 1.000 balik Sukaseri bohong teh cukup meureun maneh teh nempo batur ginding nempo batur meuli anu juk-juk maneh hayang kabitaan kabita keneh ku gamar mangpaatkeun rezeki saeutik lolobana jelema sangsara teh ieu teh lantaran ku teu ngamangpaatkeun ilmuna sedangkan dina katangtuan dosa urang lamun teu ngamangpaatkeun ilmu anu bakal ngajait mangke di akhirat lintang ti ilmu anu diamalkeun lintang ti amal jariah lintang ti budak soleh tilu nu ditangtu ya jadi naon atuh sababna ieu teh panna jelema loba nu aral model maneh teh lantaran ku ayana nempo batur ngalap senang ti batur nempo batur make dasi nempo batur loba sawah nempo batur make mobil tungtungna maneh ngareungeuk nu meuli mobil batur nu meuli sawah batur maneh anu ngareungeuk na ai milik batur tungtungna ngukus dina dada hasibna kana panon 3 minggu mikiran rezeki batur beleteng panon belek tuluy ka Cicendo teu boga jang ongkos milik batur teu kahontal panon teu kaubaran cilaka hirup maneh atuh salajengna kumaha ieu teh supados kabantun hukumna we ku abdi ieu na kedah kumaha atuh abdi hirup teh usaha teh atuh ieu teh naroskeun abdi kedah kana naon kalah ngawaler kitu mangpaatkeun nulikeun deui nu tadi lolobana jelema cilaka teh ku ayana hiji era dek migawe hiji pagawean anu hina dagang sulu dagang huut dagang minyak tanah eta teh hina munguh pribadina kumaha pibasaeun batur lamun aingna na tanggung blek kumaha pibasaeun batur lamun aingna nanggung kojong eta dek cilaka ku kitu batur mah ngahina teh nganu kudu sapoe eta paling-paling lamun maneh anak du beunghar tuluy maneh dagang kangkung tuluy maneh dagang rokok meureun cek batur teh nah eta budak kayuyun daekan anak du beunghar dagang nu kitu paling-paling sapoe eta ngomongna geus kaituna mah biasa meuli manehna teh cing aya cilaka naon ka diri beres pikir jeung deui lolobana jelema cilaka teh nyaeta ku hayang loba jeung ku hayang gede teeraeun ku hayam padahal manusia nu dimuliakeun ku pangeranana muliana manusia teh geus disadiakeun di kumplitan budi pamili akal pikiran rasa jeung perasaan sedangkan hayam anu kurang sampurna teu jiga manusia rupana teu sampurna wujudna teu cara manusia akhlakna moal cara manusia sajumlah makhluk nu aya anu pangalus-alusna nyaeta manusia potonganana
ayeuna sato hina model sato hayam nyaring subuh keneh ulah hayam memeh urang nyaring hayam mah geus kongkorongok urang mah ngagojod keneh berai berang turun tina sayangna tuh kecak-kecok sabeunyer sabangsal sasiki sangu dipacok ku hayam nah teu era maneh ku hayam jangan piduiteun pijalanan usaha ieu teh nu diamparkeun dina jagat teh sagala jadi jang manusia bekal manusia ibadah ka pangeranana naon manusia kudu ibadah ka pangeranana lantaran geus disampahkeun ai ibadah teh naon taat kana parentahanana tuh ibadah gede ibadah leutik dipikir ka pelebah dia padahal urang gubrag karunya teh teu maksud ku kersana Gusti naon sababna butuh Gusti butuh keur naon sangkan ibadah ngamumule dunya takwa ka mantena jadi urang kudu ibadah ka mantena teh taat ka mantena teh nyaeta ku geus disampahkeun sagala aya inget sumuhun geura pek pikir kumaneh jang inget lamun maneh dek ngalap kasenangan tina dunya ada babari atau asa urang ikhlas hate ridho hate ulah syirik pidik iren panasten dudupak rumpak kiri dengki jahil kaniaya ngupat simuat poyokan cegekan cedikan jeung usil usilan tah lamun batur meuli mobil ulah syirik senang keneh maneh senang kumaha geura urang bacanya ye lamun dek nyangan kangeunahan tina dunya ngan beda akuanana wungkul batur meuli mobil 3 juta hargana geura gamarkeun ku maneh kumaha ngayakeun duit 3 juta sanggeusna meuli mobil tuluy susuratanana tuluy BBN sagarupa itu ieu tetek bengek susuratan jol tabrakan nya can tilang tuluy muruhan supir muruhan keneh dituban sagala rupa itu ieu tanggung jawab nu boga coba maneh ti dieu ini dekadaye kari ngacungkeun curug minangka na ledeng atawa Bandung mobil eureun jo dibukakeun pantoku kenek urang abus kana mobil teh diuk dirajok mobil punten henteu nya henteu punten sok teh mun aya batur diuk di dinya ayeuna geus depi kanu dituju turun tina mobil nganuhunkeun ka kenek henteu tuh cukup ku duit 100 perak gumantung kana ongkos bujeng-bujeng ulang kanu ka ngumah milu ngumah mobil milu ngomean milu meulina milu mayar pajakna milu dina ruksakna ngomean nganuhunkeun ge henteu cukup ku duit 100 perak geura pek pikir senang mana nu boga jeung maneh lamun kitu mah abdi teh ulah boga atuh lain ulah boga lamun aya mah keur meulina di maneh lamun cukup mah di maneh bujeng hingga 1 2 3 4 5 ge teh nanaon asal aya da ieu mah bongan kami nyarita teh jeung jelema nu kokoro inget lain nyare kudu boga alusna kudu boga alusna cing jemar ku rezeki cing jemar ku dulur nu matak ulah goreng jeung sasama lamun jelema jemar ku rezeki jelema jemar ku dulur geura pek maneh ngejat mecakan teu imah 5 tahun moal kosong beuteung sabab dapur batur teh dapur urang imah batur teh imah urang tuh rezeki batur teh rezeki urang sabab urang mah tara migawe goreng salilana migawe welas jeung asih lain nganung harti imah batur imah urang radio batur radio urang lain nganung harti kudu dipaling ku urang kudu dipake ku urang tapi urang dasarna welas asih ka sasama da teu goreng model kami teu goreng jeung dawala geuning bujeng hingga maneh datang ka dieu dileuweung dibawa ka dieu disuguhan ku kami da maneh teu goreng ka kula ieu nu matak ilmu mah moal aya nu leuwih ti welas jeung asih pangluhurna darajatna anegleng di luhur teu ten jelas asih inget ya
batur meuli sawah 10 juta sakitu hektar urang kudu nyembah kanu kagungan amprakeun dampaleungeun nun Gusti nuhun mangarnasan meuli sawah sakitu 10 hektar keun anjeunna nu meulina abdi nu maculna da manehna teh moadaikeun macul nu beunghar teh ya ieu moadaikeun ngaramet pamajikanna teh muruhkeun kasa muruhkeun teh kanu miskin teh bener mo lamun di dunya beunghar wungkul kabeh saha atuh anu deuk melak pare sanu deuk maculna lamun miskin wungkul di dunya saha nu deuk merekna keur dahar jeung keur makena nu matak beunghar jeung miskin miskin jeung beunghar kudu saling cing akur saling kanyahokeun sumuh kahartos lamun kitu ieu di dokter mamual aya kopsulna di dokter mamual aya penisilina di dokter mamual aya pelna moal lintang ti di kami gerak kosongkeun hate ridokeun hate ngobrol kumai komplek kudu daek ngeureut neuneun ulah boga rasa hina dina usaha naon rupa usaha asal nu halal ngan hina teh nyaeta nyokot barang batur bujeng-bujeng di kapangihna di henteu ge urang ngahuapkeun ge culang cileung eta teh ilmu murah nya naon sababna ilmu murah menang maling rebo kemis beak ngahuapkeun teh bari culang cileung rada sieun da sidik panempo pangdengena jeung pangrasana geus nyaho eta teh nu di dahar teh barang batur beunang kesang batur teu panggih oge ku hansip eta teh jadi getih jadi daging manehna dagoan bakal malines ka manehna di tibanan gering di orotan dagingna di ruksak bayahna digeget atina di kapangihna kudu wajib ku hansip can nepi ka desa geus diteungeulan wirang ongkoh ngaran bau ka jeung urang migawe kahadean ka jeung urang tutulung ka jelema ai geus maling mah sakali jahat mah tetep jahat halodo sataun lantis ku hujan sakali ka jeung urang mineng migawe kahadean ai lacakna goreng mah tetep sok make cap yen dawala teh urut garong tengek coba ingetnya cenah eta meungpeung ora keneh kewe geus kolot deuk bager geus kolot geus hideng ih nyasat atuh mobil kaluaran tahun 42 mobil kaluaran tahun 48 mobil kolot kabisana teh mogok geus teu aneh deui nya jadi lamun urang eureun tina kagorengan lamun urang eureun tina kadoliman eureun tina nganiaya batur rajeun teh eureun geus kolot atuh nyasat geus kurang nafsu geus kurang tenaga geus kurang panenyo mending oge teh ayeuna ti keur ngora keneh aping mumule hate lesu kalbu beh jadi jelema sampurna hirup sakitu itu Tony ya inget son sakedik nyai-nyai gitu cacakan abdi anu nembe nguping mah ayeuna sun abdi teh da teu terang alif bingkeng acan ti kampung Kuroge da teu disakolahkeun ku pun bapa boh ka sakola SD boh ka madrasah aya nu da moal aya alif bingkeng moal baik jangan moal keun wae pan aya istilah hade mimiti goreng tungtung goreng mimiti hade tungtung mending oge goreng mimiti hade tungtung alus nama alus mimiti tungtung alus ngan kade ulah hade mimiti tungtung goreng ai pek goreng mimiti kaitu nage goreng cilaka ai lulus mah lulus mah kungsi dipariksa deui wah kali gejebur we kana naon kana neraka jahanam naon neraka jahanam teh nar eta seuneu ai ka maneh nu matak neraka mah seuneu na jelema suluhna jelema inget jadi seuneu maneh nu ngaduruk maneh teh lain Gusti nu nyiksa tapi laku lampak maneh anu ayaana hirup di dunya dina dasar kagorengan lamun dina kahadean nu bakal ngaganyar teh laku lampah maneh Gusti matara nyiksa Gusti matara ngaganyar Gusti manu kagungan nu nyiksa Gusti manu kagungan nu sok ngaganyar Gusti manu kagungan sawarga Gusti manu kagungan neraka teu nyiksa Gusti mah ngan jelema anu sok ngasongkeun adres keur kana lawang neraka jeung sawarga ya inget Gusti
ulah dilebar wujud maneh di kaniaya Aduh. geus dimuliakeun ku Gusti maneh dijadikeun manusia anu dimuliakeun tong bare budi pamilina akal pikiranna geura baca syariatna pikiran tina beuheung ka luhur aya irung sok ngambe aya ceuli sok ngadenge aya mata sok nenyo aya sungut sok ngomong cacakan semet beuheung ka luhur geus model-model kumaha eta kabelna di jero nyambung-nyambungna geura pek pikir Ya. Batu kali. sok cai heula ya inum ya So. Lumayan kena ita so. geura pek tempo irung nongeng ka handap liangna molongo ka handap cacakan lamun irung molongo na ka luhur malikna si hujan teh abusna kana liang irung moal teu ngrebek jelema Baci ya sebelah mah. Geus mantok. lamun liang ceuli ti luhur liangna tuluy datang hujan moal teu jejel mudal Ya. inget geura pek bulu halis eta henteu manjangan cerah bulu sirah lamun cerah manjangan anak cerah bulu sirah urang minang dicukur halis pikir nuhun ngan abdi teh ieu teh kieu we naon sok So. sun abdi teh hoyong senang jiga batur kitu tah nu tadi cing tibraha teh cing sumerah cing pasrah kana takdir nu tumiba Iya. mangpaatkeun ilmu nu geus aya di maneh model maneh sok nyieun boboko ulah boga rasa hina ulah boga rasa era Nah. Ya. tah nyieun boboko mangpaatkeun eta ilmu lamun nyieun hiji wae mah tangtu moal kaladangan digawe poso tapi grapek nyieun saban poe kumpulkeun terus ulah dipegat-pegat ulah daek hanteu-hanteu geus loba atawa sanajan bari karek 2-4 jual keur namahan rasiko dapur ai terus manyieuna moal burung mirilik aya sesana ngancing inget penghasilan 100 ulah didahar 100 lamun penghasilan 100 tuna 50 dahar 50 tah sakitu nyumatak dina tebar kolot baheula mah sok make adatna teh sok make jawer kotok nyelingan ka anak incu omat anak incu ulah tikoro kotokeun ai jawer eta dina hayam jagona ai kotok hayam jadi anu tikoro kotokeun mah hayam dina mangih beurang teh tara eureun barang hakan eureun sote dina waktuna peuting lamun jelema saban beurang terus-terus saya barang hakan terakhir reureuna eta tikoro kotokeun babari beak moal aya nyangsangna Bani. Sayang ku. nya Ya. Ulang eno ka harti meunang kamu pasti atuh gerak gua. tade nu matak sagala rupa ulah warahayang keur naon manusia hayang didasi hayang beli mobil sera batur ai elmuna teu boga eueuh ka era Ya. motorogan batur meuli mobil urang mah kari tumpakna cing bager cing alus budi cing alus basah ka eta jelema nu boga mobil Tuh. beunghar miskin beunghar panna jelema teu aman panna jelema teu akur pahare-hare jiga cai jeung minyak antara miskin jeung beunghar teu saling kanyahokeun nu beunghar koret ku rezeki anu miskin koret ku tanaga Dah. Keluar pada peditna kitu mah nya Bang. pek maneh jadi jelema miskin ngaliwat ka imah nu beunghar pagerna ngaleplek di dupak doma ulah fungsi bebeja maneh omean buru-buru neangan tali engke mah burung kanyahuan isuk pagetos si anu ngomean pager nu beunghar daekan eta jelema cacak teu dititah kadengeun teh kudu bogana efek teh nu bogana teh jelema iman deh digerowan dawala teh kadang-kadang buruhna teh leuwih tinggal bedug tah baju tah beas tah duit tuh Gitu. Oke. kumaha pangna nu miskin teu akur jeung nu beunghar nu miskin boga rasa era hirupna boga rasa hina najan geus dimulyakeun ku pangeran da itu mah beunghar kami mah sangsara